Rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berkah Fatihah yang barusan kita baca, semoga yang lagi sakit Allah mengangkat penyakitnya, diganti lagi dengan kesehatan. Ibu-ibu nukernya repeng HP, mudah-mudahan HP na aya kuotaan. Mungkin sebagian jamaah ada yang lagi galau, ada yang lagi susah, tapi tetap karena jima tong ningalikeun ka pusing, tong ningalikeun ka susah. Karena jima kudu loba sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh, duka acar nuangna dibarasehan, duka tarunuh, duka lalapar nu ngajawab salam sorana rada eueuhan. Melak jati sisi leuweung diceboran make cai, bisi tadi keur malaweng ajaran sakali deui. Siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malikorma di kardusan daun salam ejeng opa. Iya jalma loba pisan hanjakal nu ngajawab salamna kurang kompak. Daun awi daun gedang ngalana diperhatikan manawi keur harudang cobi ngajawab salam sorana rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ngawaler salamna ridho, ece ngajawab salamna ikhlas, kapaksa, ridho, sadar. Hapunten ibu jamaah nuker ngaji bisi ngaraos kapaksa ku abdi. 3 kali abdi maca salam berarti yang menjawab pun sama harus 3 kali. Sebetulnya abdi keur nyoba ka warga nu keur ngaji ayeuna, ternyata nu pertama, nu kedua, yang terakhir ketiga kalinya jawaban salam tetap yang menjawab salam abdi, nu ngawalor salam abdi, nu tarik sora, nu ka kuping sora ku abdi lain sora lalaki tapi sora awewe. Makana kunaon kutan abdi hayang turun ngadeuketan. Sabab dipalih ditu katingali ting parentul ngajarentul arudud debeh ditu ting umuhun sami hempak merbayak sak di karopea. Tapi kita tadi ku abdi nuka kamana eta sorakna matak disebut nage lalaki mah pemain beku, mun awewe pemain baku. Matak hidup tanpa ada wanita, bapak yakin laki-laki tidak akan bahagia. Aduh. Makanya sorak rek dicek deui ku abdi nu terakhir kalina, mana nu aya mana nu teu aya. Ibu araya repeh Pak Gusti aja nyora sora jin Pak yu ibu aya repeh nu paling ditu akang aya. Tuh, paraeh itu macam nu hirupna ngan 3. Haji Sulam di imah Ceisah nu ngajawab salam sing laleungit ka susah. Haji Sulam di imah Ceiroh nu ngajawab salam sing tariasa arangkat haji jeung umroh. Ibu amin teh meuni tarik-tarik teuing. Oh, cenah cek ibu teh da balas hoyong ka Mekah. Sugan we ku amin tarik teh bisa ka Mekah. Punten ibu teu cukup ku amin, mual tepi ka Mekah ladang amin, bisa tepi ka Mekah
ibu-ibu nu hayang ka Mekah hiji syaratna tepi ka Mekah kudu aya dukungan ti salaki. Lain salah wae ece teh kaliru. Ai salah wae mamutlak teu benerna. Ibu gaduh acis, gaduh duit, geus aya saongkoseun umroh jeung haji tapi salaki teu ngadukung tetap tidak akan berangkat. Betul? Sabab pamajikan kudu aya ridho salaki. Allahumma shalli wa sallim wa barik sallu ala nabi Muhammad. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa qala aidan la khaira fi katsirin min najwahum ila man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas faman yaf'al dzalika ibtigha'a maradatillah fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Al-ayat sadaqallahul azim wallahu a'lam bimuradih. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man lam yarda biqada'i wa lam yasbir ala bala'i wa lam yashkur ala ni'ami falyakhruj min tahti samai wal yatlub rabban siwa'i. Al-hadis sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil amma ba'du. Teu aya kabingah dina dada meskipun abdi tebih-tebih angkat tirorompok pami telepat tadi angkat tabu 6:30 bada subuh tapi qobla subuh. Kabingah nu taya hinggana margi ningali kadang warga nu hadir ngaji ayeuna luar biasa jumlahna langkung ti 2. Ieu teh KDKM-an Masjid Al-Ikhlas Dusun Pananjung Timur RT 27 RW genep Desa Sinar Tanjung Kecamatan Pataruman Kota Banjar. Jadi ieu teh kota tapi ceramahna di kebon cau. Hempak merebayaksa luar biasa dina waktos ayeuna ieu warga nu hadirna rupa-rupa aya ibu-ibu jeung bapak sok bantuan nyora, aya para pamudi sareng para pamuda tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat deh, bahkan seueur para kiai sareng para ulama nu sok miwarang ka urang sadaya pangajian guna ngabandungan ceramahna sedengkeun pawaris para ambiya teh taya deui iwati kiai jeung para ulama disebatna ge merkurina dunia. Mudah-mudahan doa ti sadayana para kiai para ulama ku Allah dipanjangkeun yuswana. Nu daket masjid anu di emper masjid di palih ayun kunaon teu amin jiga nu keheul ka ustad jeung ka ajengan. Mudah-mudahan para kiai sareng para ulama pewaris para ambiya ku Allah disehatkeun dipanjangkeun yuswana. Alhamdulillah dina waktos ayeuna oge pengajian urang sadayana dihadiran ku tokoh masyarakat terkemuka rahayat aparat desa pamudi jeung pamuda sanajan dina ngaji kurang pati katara. Ngan karunya disinggireun hatena teu kasebut statusna yakin nu ngaji ayeuna aya duda jeung ran. Aya duda rana aya nu mana awas hati-hati kan
Itulah di Pataruman kenapa laki-laki kudu kuat iman, sabab di Pataruman laki-laki sok loba papangi jeung ranjau kehidupan. Naon jijikarana. Aduh wios aturana randa ge asal ngeureuh ngaji, ngeureuh ibadah, di mana aya rana ngeunah. Mun ngeunah ge laku. Pugu matak jadi rana ge bau. Datang boro-boro ibu abdi oge sami dijieun mah tinu barokah. Naon ari ecek abdi nyebut bau deui. Sare-sare ibu teh tunu apa lapar. Eta ieu mah komo geus kali cangkang numpuk. Mah nyebut keneh lapar. Hayu barang dahar. Ibu salah keur ngaji barang dahar. Henteu. Mun salah mah keur pangajian ngabagikeun dahareun. Ari kieu mah geus aya dahareunana keur ngaji, sok we di dalahar. Da ngaji mah nu penting daek ini kana pangajian. Dahar deui. Ek dahar mah di imah we dahar deui. Lamun ibu yang dipikirkan selalu dahareun makanan, berarti ceramah abdi mah mualami. Geus we lah singkat padat melekat, yang penting pulang bawa ilmu anu manfaat. Geus kana berkat. Geus pokona blok 5 kudu diruqyah ya. Sallu ala Nabi Muhammad. Moga-moga sadaya nu keur ngaos ayeuna payus munggu Allah taala di dunia urang janten jalma anu bagja bari takwa. Moga-moga wasilah pengajian ayeuna urang sadaya sing jaradi ahli surga. Kirang kompak amina. Lain ayeuna tadi amina. Bingah dina ati sanubari dina dinten ayeuna ningali kadang wargi nu hadir rupi-rupi jalmi benten-benten profesi benten-benten potensi jumlahna leuwih ti hiji. Aya pameget, aya istri, aya kaum buruh pagawe negeri, aya pedagang sareng para petani, bahkan aya para ulama jeung para kiai. Pamuda jeung pamudi sanajan dina ngaji rada pati kurang kaciri. Nu kaciri keur ngaji pemain inti, eueuh deui pemain inti ngaji iwalti aki-aki jeung nini. Tuh geuning aki-aki mah di ditu aja. Ngajina ge di sel tahanan. Naroong gitu deh. Di jero jeruji besi aja. Rupa rumah pengajian Patarumannya. Aki-aki jeung nini-nini nu keur ayeuna ngaji mugi-mugi sadayana kadang wargi sing payus mungguh Gusti ku jalan thalabul ilmi. Di dunia urang jadi jalmi anu sajati, mugi-mugi di akhirat kenging syafaat ti Kangjeng Nabi. Ya robbal. Syukuran ka Gusti Allah dinten ayeuna. Bingah abdi ningali bapak-bapak, tapi punten bapak-bapak tong salah niatna. Abdi bade naros heula ibu upami di Pataruman sok aya di lembur Pananjung pengajian rutinan, sholawatan, muslimatan, marhabaan, yasinan, tahlilan. Di Pananjung mun aya nu maraot sok taraklil nya ulah nu maraot. Wiosna ieu mah jamaah aliran sesat ieu mah. Nu maraot tarahlil, nu hirup arudun tita tadi. Gerabo ari made ngajawab teh kupingkeun heula bahasana gurai. Mun awios ibu dari hoyong sore nyorak ulah sok ditahan. Itu ek salah rek bener pede we. Mun teu ai bodoh mah kudu bodoh alewuh tong bodoh katotoloyo. Daripada itu keur mah di sel tahanan jaba eueuh soraan kala aralohok kieu sok da ngabingungkeun disebut hirup darehe, disebut cengcelengan da oyang, disebut patung da udun. Ibu sok nu hayang seurit tong ditahan.
tadi imah mah loba hulang menjaga hutang ada geus mah bener ya nu ieu wungkul ieu ya Bu jangan dia mah kudu jujur ibu garadu hutang upami bade ngaos ulah sok nyanyanak hutang karunya jaba jauh jaba lempang mawa hutang bisi balik ngaji di jalan papangi jeung nunanya cek atuh maknya nah Bang Emok mataran lagi di tengah jalan mata kapunten ka bapak-bapak ka aki-aki nu disarisi ka abah-abah nu ditarengah disalah niat di pengajian dina waktu ayeuna keur mah tebih ibu mi akang angkat ka di ayeuna ngaji ternyata dina hate lain bade ngaji kunaon akang ayeuna meuni semangat pangaosan ternyata dina manahna mah lain bade ngaji tebih angkat di bumi si goreng terselip dalam hati bapak ka dieu penasaran hoyong ningali abdi tidak usah tepuk tangan saya tidak mau merepotkan karena apa arti tepuk tangan kalau tanpa ada saweran sallu ala Nabi Muhammad oh tingali ibu si abah beri beda cadu abah lamun kana pengajian rutinan gaya kitu juga ayeuna kana rutinan mah di sarung pangbututna ayeuna mah tingali bade ningali mubaliguh geulis eta si abah meuni make celana panjang bari badag teuing di talian ku rapia ibu-ibu anu butut jadi geulis nini ngadak-ngadak jadi modis angkat kana pengajian rutinan biasa make sarung jeung samping kari-kari ayeuna mah da bade ningali tepakan hadroh jeung genyering eta nini meniningkan make celana legging teu ngingetkeun bitis nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini digegel ku anak ucing bantuan digegel ku cing eta nini make awas ibu ayeuna mah kudu tujuan sarua pamaksa dan kudu sami ibu angkat ibu mi ka dieu bade naon sing kompak bade naon ngaos bade ngaji bade ngaos ari ngaji pangaji ari ngaos pangaos jeung pangaji harga berarti ibu nu keur ngaos ibu nu keur ngaji ieu jalmi kalebet anu berharga saha anu ngahargaan lain panitia saha anu masihan penghargaan sanes palurah nu masihan penghargaan keur ibu-ibu bapak-bapak urang pananjung nu keur ngaji ayeuna adalah Allah Subhanahu mapai jalan kaluarikeun kang sok jeung abdi mah kang tong asa-asa mun teu nyora murut sia balik kang ma gerak si ate meuni pisan diuknya hayu ngoprek eta nu ongan we wajah abdi mapai jalan kompak ngajugjug ka pangaosan manehna geus ditanya cek ku abdi teh ibu ti imah ka dieu rek naon kapan rek ngaos geuning kalaji kalemur riweuh ari ngaji jeung aredan teh kieu ibu nu paling ditu bisi tunu ulah maksakeun nya saperti bulan tanya rame abdi mah moal nyarekan lamun ibu keur ngaji nunutan wajar ngan lamun abdi keur ceramah nunutan eta mah kurang sare geus nyebut kurang ajar mumpung aya Pak Kapolsek Pak Polisi pangtewakon kanu ceramah nyebut kurang ajar kata balikan ya mapai jalan kompak awas banget orang menyeri huntu tanya rapat bisa salah nyeri huntu tanya kemilu nyeri huntu bukan lama mapai jalan satapak ngajugjug teka rasa capek sabab make kendaraan aya nu kana motor nu kana mobil nu lempang eta ibu nu kana motor ku panitia di bensinan motor ibu sing tarik geus tadi
sanajan aya nu ngajajanan berarti ibu ka dieu nu ngaji eueuh nu muruhan teu dipaksa teu kapaksa tapi kabeh oge maksa nu muruhan saha aya Gusti naon buruh ti Allah yuk makana niat tak kudu ngaji bade tolabul ilmi milari ridho Gusti nu dipamrih karidoan tidak anu maha heman rejem pangampura dosa nu karasa teu karangasa sugan jeung sugan ibu jeung bapak barokah ini karena pengajian pada saur kieu jeung ulama keterangan aya ibu ngalengkahkeun sampean nepakeun pandangan berangkat karena pengajian Allah muruhan diiraha diburuhan ku Allah tadi sebelum anjog karena tempat pengajian tadi ku Allah buruh geus dibikeun sateu acan dugi karena tempat pangaosan naon buruhna dosa ibu jeung bapak tos dihampura amin alhamdulillah kebanggaan mangkani urang teh laloba do komo awe panggede-gedena dosa jeung lalaki kunaon awewe gede dosa sabab awewe sok gede hilap oja sanes kitu jeung pangtarikna jeung pangsalahna deui tapi eta teh pang ngajawab kitu ge nuru masa eta da mau sama-mata ngajawab kitu loh pantara muhun jantan ada teh di payunan lengkap kuno aliran sesat aya kuno aredan loba kuno gede hitutnya aya mudah-mudahan ibu dararamangnya mohon sieun abdi mah ibu aredan abdi balik sieun ka bawah GR ocok pababin pangtewakeun pokona mah nu nyebut gelo teu ridho abdi mah asli kajen kolot lah nu nyebut gelo mah kudu dicekel ocok ulah dicekek engke pae eta syukuran ka Allah ibu ayeuna urang tiasa ngaji di bumi teh ngantunkeun seseuheun mun ngantunkeun geroheun akang nu biasana di sawah ayeuna ninggalkeun tani ini ngaji awas ulah hayang ningali abdi tapi benar-benar bade tolabul ilmi ami dosa dihampura ku Gusti bu ibu lanjut wios tukikeun ka jam 2 siap kajian ke sholat duhur luar biasanya jamaah di Pananjung mah pengajian ayeuna diajak tukikeun ka jam 2 siap tah nu kieu ibu-ibu nu raresepna ngabohong syukuran ka Allah ibu yuk ayeuna urang teh tos janten manusia pilihan Allah alhamdulillah batur rumah di ditu ibu di kebon batur rumah ayeuna keur di sawah di sampeur pengajian kagok aya hanca di sawah di kebon ibu mah angkat ngaos pilihan ti Allah alhamdulillah sing kompak alhamdulillah urang kena bersyukur bacakeun kalimat alhamdulillah abdi mana langsa cenah ngaji teh da ku salaki dibere duitna dibekalan 1.000 alhamdulillah osok cenah dibere gede 10.000 tapi cenah cek salaki kudu mai saminggueun alhamdulillah pokona mah sagalaki kudu macakeun alhamdulillah salaki 2 tahun usaha teu balik-balik jauh eta mah bacakeun inna atoina kal kausar pan salaki teh keur usaha syukuran batur mah hayang salaki teh buburu ieu mah salaki keur usaha innalillahi teuy ieu pengajian naon awewe aredan kieu astagfirullahaladzim syukuran tarimakeun ibu teh ieu kebanyakan awewe sing jadi wanita solehah adunya mata'un wa khairu mata'id dunya al mar'atu sholihah mang efek nalitan dunia itu perhiasan seindah-indah perhiasan dunia adalah wanita soleh istri solehah nurido kana naon bae pamerek ti salaki sanajan saeut ibu ku salaki dibere duit 20.000 sataun mahi moal amahi belikeun kana kalender teuneun dina meja makan antep salaki sina ngadahar Agustus gampang keur ibu mah cek
salaki teh mama hoyong susu tinyu Januari, mama hoyong ngarokok gerelengkeun Februari, mama hoyong sayur leob salaki. Naon atuh da kata teu ari ngaji moal kieu teh rutinan tiap bulan aja. Ya ibu urang Pananjung urang Pataruman ulah sampikeun ka kieu ari kerudung meuni pagaya-gaya, ari seragam meuni kat pamewah-mewah. Bener teu? Oh, tieu mah nu juga can lunas geus nyieun deui. Amalkeun lada ngaji unggal bulan pengajian, unggal minggu rutinan teu saeutik ayeuna mah Bu tiung hade dipake ngaji unggal poe, teu kalangkung ayeuna unggal bulan jeung unggal minggu, tapi jeung dulur henteu akur aya. Jeung tatangga sok pase eta kana hutang hese gawena ngomongkeun aya nu kitu teu butuh ku seragam tah seragam mah butuh hate tuh da ieu masuk jiga nu alus tiungna tapi hatena teu alus ini kana pengajian jiga pang ailusna jiga pang getolna bahkan datang pangheulana si horeng rek pamer ku dunia nu teu sabaraha da sok aya nu keur ngaji hayu we gagaro da boga geulang hiji aya nu kitu aya si eta mah cenah hayu we sasalaman si horeng teh boga ali 2,5 gram muni pamer ku dunia awas tong balangga harta moal dibawa naon rek dibawa maot pun tadi ibu bukan harta semata bukan intan emas dan permata wahai ibu dan bapak ketika pengajian dilakonan unggal bulan sombong ilangkan geus maot maka bege ditinggalkeun naon rek dibawa ku urang eueuh deui iwati amal urang dan nu maotna oge urang lain soleh aing ari amal cerek dikasahakeun atuh geuning paeh kalah mah mau anu soleh engke soleh maot mau anu saha da soleh ge hayang babawaan sok lah lepaskeun sora keluarkeun sering sing tari kan bae lah tanu kita jelema bodoh pendek nu kita ibu lanjut rok da naon deui Bu ya lamun bisa seri tertawa lepas teh eta teh bagus saur orang Amerika dokternya berkata 40% ketuaan menurun lamun ibu daek tertawa lepas makanya bangun tidur awal dengan senyum betah kata ibu ayeuna kamana-kamana sok seserian pokoknya mah hayang awet ngora rek aya batur rek batur seuri we sok ibu ali tanya ku batur acarek ka mana buduh misalkan gelo anyar beureun pokoknya mah dijamin nu teu daek seuri mah tereh maot aja araya bapak aya rupanya sebagian nuju aya di alam barzah kita doakan semoga ditampi iman Islamna nu bakal dibawa maut mah amal urang mana amal pun kan Bu ulah ayeuna ibu gaduh emutan dunia yang sekian banyak kita akan menjadi bahagia di akhirat belum tentu tong boro-boro di akhirat tingali ibu jelema nu beunghar ku harta beunghar ayeuna ku dunia di dunia na teu saeutik anu kecewa dan merana tersiksa ku dunia betul matak syukuri apa yang hidup adalah tetap jalani hidup melakukan yang meskipun ibu teh rumah tanggi jeung salaki bari di imah reyon ci kopi ge nu sok dieueut jeung ci ente teh nu bari tapi aku mah merasa happy dak suami tidak pindah ke lain hati kayak nu keprok teh korban sok sabalikna ibu juga nu bahagia imah bertingkat jumlah mobil di garasi na aya 4 merek mobil na ge meunikat rupa-rupa aya Blazer aya BMW aya Innova Avanza unggal poe rumah makan di teangan ece jeung suami makan di rumah makan Ampera dengan samuna ge lauk nila bari nginum nage cai aqua gelasna dina gelas Pisensa kerudung nage Joya El Jata jeung gelombang cinta bobok nage dina kasur busa nu merekna
alga tapi teu bahagia batin pamajikan teh kasiksa da salakina kagoda ku awewe SMA. Rungkat besti hirup kitu malain baiti jannati baiti nari. Bu, ibu, berarti kebahagiaan bukan ada di materi tapi ada di hati. Kebahagiaan rumah tangga bukan ada di logam mulia tapi di akhlak anu mulia. Iya, yakin ibu rumah tangga moal bahagia salian ku salaki unggal pe dipangmelikeun emas tapi salaki selingkuh jeung ceu imas. Oh, da moal bahagia bener teu? Ibu. Ibu. Bu. Oh, prasarajan ibu HP iPhone ari salaki hawe jeung cepopon. Teu ngareun hirup mah. Ini kena kieu salajan urang imah teu sabaraha batur potongan minimalis urang mah bilik hinis. Tatangga mah imah geus make parabola, urang mah paraseuna ngebul tiap poe. Salaki batur mah unggal poe jalan-jalan make es kudo, salaki aja mah ngadodong es cincau. Tapi bahagia karena rumah tangga penuh dengan syukur kepada Allah Subhanahu. Matak selalu bacakan alhamdulillah. Oh, dunia ulah ningali kata tangga geus maot mah moal dibawa. Naon rek dibawa maot? Dunia nu ku ibu bakal dicarak maot, bakal ngabagjakeun, bakal ngamaslahatkeun hiji sedekah jariah heulakeun waktu hirup di alam dunia. Oh. Ungut-ungut juga nu ngarti. Ini karena pengajian kudunan ge teu milu ari senek hayang dua geuleuh. Da aya nu kitu teh aya. Aya tuh jalmina ge di tukang dilipen mah cok. Geuleuh tuh da meni korek ka bina-bina. Oh di dieu punten di dieu aya nu beunghar sombong aya. Urang Pataruman, urang Pananjung anu beunghar korek aya. Ah, ieu nu ngajawab aya teh nu ngadongdolekan harta batur eta. Cok. Cak lanjut kongkorong diamaikeun ka luar Bajung jual ti ayeuna geuleuh sodakohkeun ka mana tuh bisi aya kiai nu keur nyen pasantren eueuh di dieu abdi ge keur nyen pasantren atuh sok adi tuh ibu keur sodakohkeun ka abdi demi Allah abdi mah teu boga kongkorong da ari dibuka mah ora asli lain teu boga duit abdi teh maksakeun mameureun kaduga meuli da ayeuna ge duit mah bakal meunang ti Pataruman ti Pananjung. Mikir dua kali salaki mati tata di nelponan tim Mekah dan Joya di kota suci cenami katanya mau ceramah di Pananjung. Iya bi siapa yang undangnya kalau nggak salah mah Pak Erwin pasti cina Umi udah biasa di Pataruman masuk dikasih genep juta beting leuwih bi ayeuna mah naon kitu abi cata abi bet ngobrol kitu beulikeun cenanya kana kongkorong atawa kana geulang biar Umi gaya abi mah da bu berani nurut kene ka orang tua sebab ka orang tua mah berkah meskipun ka suami aya nu teu kaharti mah moal dituruti ku abdi mah tadi pun bilang pas bade angkat jungnya sing menang anu rezeki anu halal nu barokah mangkaning cenah keramik 100 duseun pesereun kanggo bahkan tos ngadamel jalur suci ibu di ditu tadi pasantren teh teu acan dikeramikan tah terus kana teh alumni tadi ge suruh pada mal teh 100 duseun cenah Bu Haji suruh pun teh jung cenahnya sing bebeunangan sing barokah ladang pangajian teh salaki bingung abdi teh kudu turut ka mana atuh salaki titah meuli geulang geus abdi mah turut ka kolot teh da abdi mikir dua kali coba lamun abdi balik ngaji ti dieu misalkan dibere duit ku Pak Erwin misalkan mun da abdi mah ka dieu teh ibu teu niat rek neangan duit da teu leungit duit ngan sugan jeung sugan abdi balik ti dieu jadi nama-nama dulur nah iya goreng sangka ieu kapan ku berkah loba dulur ladang silaturahmi teh ibu gampang abdi wangsul moal hese narima amal kasayan jang naon abdi ceramah teh jadi amal kahadean nu ukur jadi amplop da teu beunang amplop aja bu ibu cetabi Umi mama meuli geulang ladang ti Pananjung teh rek meuli keramik we cek mama oge soalna abdi lamun turut ka salaki bisi kecewa kabayang ku ibu meureun tingali abdi ceramah teh mending ngesang mending ngesang eueuh he ku Pak Erwin dibere duit tuluy meuli geulang kakarek 2 poe dipake geletuk modar salaki nu atuh mangi geulang anyar
gelang urang ngadang ti Panayu jaba awewe nu dikawin ku salaki teh si Besti pertemanan yang menyakitkan apa daya ibu-ibu itu ya ibu itu nusuk sarenam ya itu ya apa nih ibu sosialita nusuk sarenam poe minggu sok ibu tak ujung sagal ujung si Besti eta si Besti teh kita sok nusuk dari belakang maut mah ibu teh heula salaki kawin deui ka si Besti nu nyamper senam mas kawinna kongkorong ibu ih dadae kanan mending teh ina sodaqoh insyaallah ibu ku sodaqoh mah moal matak kurangan harta moal matak ngamiskinkeun moal matak nyangsarakeun mana qosol malun min sodaqotin bal yazdad harta nu sodaqohkeun mah moal ngurangan ku Allah bakal ditambah tong wa ka amin sodaqohna ge encan insya Allah naon nu kudu disombongkeun bu tong pedah boga imah gedong sombong imah jangkung adigung komo balik korek geus maotna moal dibaw sanes gelisna sanes kasepna ajena manusa mungguhing Allahna nanging manahna budi pekertina rengkak polahna nasadi dintena ya Rasulullah kompak salamun ya Rafi'asya tarikan atfatayaji ya uhailalaju karomi jalma korete meregehe harese mere hayana embung sidekah ku sababnya mening dan imah jengaga desa oh dipakai ngegunuk-gunuk ngagade sawah dipakai beli mobil geus mau trek mawa sawah moal rek mawa mobil moal aya urang pataruman nu beunghar maot na mawa motor aya ge nu maot katabrak naon nu rek dibawa eueuh deui iwati amal hade amal ibadah ketika ibu geus dikubur sorangan ngegoler di jero kubur poe henteu tuh apaleun nu geus ngalawan iya berarti teh ririwa wilujeng siang kaririwa ibu rupina tadi angkat ti makam mangga engge uih ka makam deui nya geuning meuni apal poek berarti teh nuju hirup kadua kalina nu moekan dosa nu nyaangan mata urang teh syukuran ka Allah diciptakeun ku saurang teh bu ku Allah mata tadi ayat nage wa ta'ala rabbukum la in syakartum la azidannakum ibu nu sok syukuran ka Allah mah la azidannakum ku Allah bakal ditambahan segala sesuatunya wala in kafartum inna adabi lasadid jika ibu tadi salaki usaha kebalik-balik innalillah kupur henteu syukur inna adabi lasadid sesungguhnya siksa Allah akan jelas nyata kepada kita semua naudzubillah min ibu araya sok naon atuh da geus dikubur mah eueuh teu bisa balik di kalam dunia kurang kokoceakan hayang sodaqoh balik deui da moal bisa persiapkan ayeuna amal sebelum datang ajal syukuran urang geus diciptakeun ku Allah bari urang teh cicing di negara Republik Indonesia bari geus merdeka titip ibu jeung bapak sing bisa ngajaga 17 rakaat ece astagfirullahaladzim naon ya jeung 17 Agustus berarti ya mah kudu diinfus 17 Agustus puhara hirup teu kapalang edan unggal aya adan tuluy kalapang sorangan ngahormat upacara bari eueuh nu maturan nah ari urang pananjung pataruman kararieu nya aja ulah hoy atuh jadi leuweung bu ari gerwan ku caroge teh ulah heuy ieu mah digeran ka dege bu euy buka
dah kitu keadaan dalemi dah bahasa mah teu meuli komo ka suami mapan rumah tangga berkah baiti jannati biar enggak baiti nari teh antara suami dan istri harus bahagia teh ibu kitu ku bahasa dah bahasa mah teu meuli maka istri solehah mah salaki teh payuneun teh ibu teh kudu bisa pandai menyenangkan minimal ku bahasa ngobrol hareupeun salaki tong popolot tong sosorong tong jamot tong jamed tong baket komo balik ngad kata teuar ari ka salaki teu bear bud engke mah balik ngaji hareupeun salaki datang ka bumi sing daek ngadang danan diri lain ngadangka nanti juga ngadangka ibu eti kalau anak harap eta ngadang danan diri ngadangukeun obrolan salaki lain ngadangka cenah yang pengajian rutinan cenah jadi edan terajo datang ka imam ngalewang patok kieu waduh cek salakina teh itu aya makakak hidung nya hidungnya tutung teu areling ya amit-amit aja kacaroge sing saya bahasa ibu salaki osok usaha kasawa osok sok khawatir geuning ningali salaki ibu ai pada angkat ka sawah teh keur awak geus jiga opak bubuk suku jebrag tongong hidung bari manggul naon manggul gagangna dapat culama ditungtung apa di manggul mah doran gagangna eceu ya Allah salaki ibu bari manggul eta gagang pacu ditukan digagantelan ku teh kojeng cangkir nu geus meunang ngeusian cai ente datang ka sawah ngulang-ngulangkeun pacu ibu teh punten da salaki teh keur buburu di sawah batur ladang pengajian teh kada ibu kudu bersyukur ulah kala unyak anyu ka Bang Emok ieu mah salaki ka sawah teh lain ngadoa ngamparkeun sajadah kala ulin ka imah cokodah manya wanita muslimah kitu karemok dihareupeun imah ceeti ngariung jeung ce Isa jeung ce Yayah tarajo cekokom saya berjanji aya nu kitu di Pananjung aya awas ece nu kudu dicekek mah nu kitu salaki ka sawah ibu ladang pengajian muslimatan ayeuna ibu tak tergabung kana wasilah ngaji ieu keur ngajudul lagi wasilah ibu teh kudu aya wasilah lantaran cukang lantaran ladang pengajian ibu syukuran salaki ka sawah amparkeun sajadah isuk mah kudu kitu ulah kala ulin ka imah cokodah nyeureun seblak geuleuh ya Allah cek bari ceurik karunya ningali salaki nu geus tiga barongsai kabayang ku ibu salaki ayeuna keur ngulang-ngulangkeun pacul di sawah batur buburu bari kadang buru nage sok dianyug sakapeung mah ya Allah hampura Gusti abdi bisa jadi pamajikan anu teu syukur ka Gusti karunya ladang salaki tani ngan ukur daki ayeuna mah abdi hayang barokah ti Gusti abdi bade ngadua bari ngangkatkeun leungeun duha sabab doa pamajikan maka diijabah ku Allah Subhanahu wa taala mata hati-hati ucapan salaki kanu jadi pamajikan bisi menyakiti bisi mengkhianati bisi ayeuna nyeri awas laki-laki hati-hati karena doa istri diijabah ku Allah sami sareng doa istri harumnya surga tangisan istri tangisan bidadari hidup awewe well sing tarik kurang tarik dengarkanlah wahai laki-laki akan sukses usaha lain karena akan sendiri terselip doa pemajikan nu dijabah ku Gusti jagalah istri sing tarik doanya istri harumnya surgawi jagalah istri jangan kau sakiti tangisan istri tangisan bidadari awas wahai laki-laki Nabi wae bade wafat nitipkeun ka sahabat An-Nisa cek Nabi nitip wanita nitip awewe teu nitipkeun lalaki yes makanya kenapa wanita jangan engkau sakiti kenapa wanita tidak pantas untuk dihianati karena wanita bukan diciptakan dari tulang kaki berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk diinjak-injak hidup korban luar biasa loba itu para tersangka nang ngarerehe beda lu masa salah bu
karena wanita bukan diciptakan dari tulang pundak, berarti pamajikan bapak tidak pantas untuk dijadikan tulang punggung keluarga. Matak mikir lalaki geus kolot geus rumah tangga usaha ulah musuk wae. Mun pamajikan geus ayeuna teu geulis rupa ulah pindah ke lain hati. Sok kang geulis pamajikan ajib, pamajikan teu geulis modalan bere duit jeung meuli skincare. Waduh asa dibela si eta. Kenapa kang sina demo we heula? Matak neng wahai neng yang cantik yang belum punya suami, milih salaki teh tong nu kasep da teu butuh ku kasep. Teu butuh ge salaki mah anu perha, nu jujur, nu tanggung. Syukuran ka ibu ka Allah, sanajan salaki teu loba duit, teu loba dunia, kudu syukuran lamun salaki gede kan kanyaah. Nah, ai eta tuh grup itu astagfirullah lah dina hati mah ngajawab. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Kenapa wanita diciptakan ku Allah dari tulang rusuk yang dekat dengan hati? Berarti pamajikan bapak harus dijaga hatinya dan dijaga perasaannya. Yes. Tong boro-boro tita usaha jauh kan di ima oge buburuh komo mistrika ngepel nyangu masak punten kang eta teh kewajiban salaki. Wanita mah tidak pantas untuk mengerjakan. Da pamajikan mah ulah digawekeun kunaga dibahagiakeun. Mata ibu cici isuk mah tong ngarareja antepkeun we. Ngan kewajiban ibu mah da hiji taat ka salaki. Cek salaki nyangu cek salaki masak itu mata tas ngaji teh salaki teh kudu loba dicintai ojo sepenuh hati itu dicium wae mah lecet. Astagfirullahaladzim. Ibu yuk kembali hiji amal nu bakal dicanak sodaqoh jari, dua naon nu bakal dicanak urang mau ilmu anu manfaat. Sok ibu teh ayeuna teh nuju ngaosing ilmu anu manfaat. Bisi ibu bodoh ku ilmu salat 17 rakaat sampai sapeting lain 17 Agustusan. Salaki mah jurungkeun salatna kitu saena mah di mana? Di masjid. Mumpung salaki cag mikenging pahala 27 darah. Mun leuleus ku ibu bere pita. Mun kedul ku ibu sing sering dibere sumanget lain susu atau dibere susu makalah ngagenyel aja makalah salat. Ibu teh kumaha teh pikiranna? Engko salat teh kita salat kan dibere susu tuh ngagantel meureun. Oh, mapai jangan ngajuk-juk ka hiji masjid teu karasa capena sabab aya pamaksudan bade naon maksud ka masjid? Salat 17 lohor sabaraha rakaat? Asar, maghrib, isya, subuh. Sok aya ibu hoream kana salat. Pang hoream mah salat naon? Isya. Jeung salat tamah salat lo. Tamah deui salat Sok we tinggal ibu ayeuna mah loba masjid pamegah-megah nu ngeusian pawegah-wegah. Bener teu? Masjid mah dijieun di mana-mana sa RT geus aya 3 masjid aya nu ngeusian Allah. Bener teu? Dan nu hese mah lain nyeun masjidna. Tah nu hese mah ngeusian masjid eueuh lainana. Ngeusianana mah ku udud. Ngeusianana mah ku kejo. Da di abdi mah mangnana teh salaki ceeti. Nu hese mah lain nyeun masjidna nu hese mah ngeusian. Mata titip 17 rakaat ulah ditinggal. Di masjid mumpung salaki cager jurungkeun ka masjid datang boro-boro salaki keur gering komo keur cager kudu ka masjid keur gering oge ku ibu jurungkeun paksa sing daekeun init ka dokter gering meuceuk ulah dibawa ka masjid ngadoreksakeun cagerkeun heula. Hujan angin dara-dara gelap ukur payung nu ngiuhan najan poek bari leueur teu paduli kajeun. Sok bantuan teu nu penting mah asal nepi ka teu
nu dituju rek ngalakon kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun. Naon kewajiban nu teu meunang ditinggalkeun? Salat nu 5 waktuna berjamaah migawena 17 darajatna ganjaran tinu kawasa teu eling wur-wur bari teu ngawurkeun 1000 acan. Eta boro-boro ibu eta panitia ge Pak Erwin ting kameni eueuh. Pemaulah diakhirkeun. Naon ulah diakhirkeun? Pemaulah ditinggalkeun. Naon ulah ditinggalkeun? Sabab tinggal kewajiban meunangna lain ganjaran sawarga teu tinekangan neraka nu karandapan. Naudzubillah min. Oh ibu di alam akhirat ibu hayang narima kabagjaan ti Allah ternyata nu aya siksa sabab urang meninggalkan salat 17 ro. Eling umat eling. So cek ibu tadi panghorena salat subuh, urang ngajak salat subuh ayeuna masuk sing areling nya eling-eling umat ngajak salat subuh. Oh, abi mah geus ngesang, abi geus hareudang, abi geus capek, sok ibu-ibu nu aredan kabeh babarengan. Ho, eling salat subuh. Awas nu teu milu rapat bujur. Ajib tuluikeun. Di akhirat tah eta hariring ngajak eling ngajak teu eling. Ngajak teu eling piraku wayah kieu ngajak salat subuh. Mata kadi mata niuan teu. Teu. Eta ieu nu arena tu lohor encan ka sadela kene celengkeung wayah kieu ngajak salat subuh. Nu kieu teh hadirin teh eling cok. Astagfirullahaladzim. Ibu bahagia alhamdulillah. Maka orang kudu dek ngaji teh kieu tah ngaliangkeun ka pusing, obat galau, ngaji obat bingung, pada rusing, nyeri hate, salajan capek, loba geroheun, loba seuseuheun, salaki leungit, teangan salaki leungit mah. Allah sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Yuk, mata keur ngaji mah ibu ulah sok ngabeda-bedakeun pergaulan. Bis ieu mah da seragam, ieu mah henteu. Era abdi mah teu deukeut jeung seragam ulah kitu. Hate saruakeun keur ngaji mah bersandar tong ka batur, bersandar tong ka makhluk, bersandar tong ka panitia, bersandar tong ka jelema, bersandar mah ka Allah Subhanahu. Iman sing kuat, akidah sing langkung akurat. La ilaha illallah. Ibu moal hanya kalau ayeuna keur ngaji bari ngalepaskeun nyawa la ilaha illallah maot ibu husnul khotimah. Tong ka amin da sakarat ge encan. Insya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Tarikan la Muhammadur Rasulullah ya Rabbi bil Mustafa. Salawat ami kenging syafaat. Salawat biar Allah memberikan rahmat. Ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa. Baligh sidana waghfir ya wasi'alka. Aminan kusadaya panitia sareng jamaah ulah waka da sanes doa eta mah
mugi ku Allah ditambih barokah, doa na mugi diijabah, ibadahna istiqomah ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha karomi munker ngaji kudu jempek bantuan ulah bari nyok wae komo bari kalah tibra awas digonol kelong di sawah loba keyep meuli padi di pasir kiri si tu si abah meuli teu ngicep ningali abdi mirip Dewi ya Rabbi bil Mustafa sholawat maqasidana waghfir ya wasi'al karomi salawe 20 bantuan aya injuk dina meja awewe zaman raresep nganjuk tara bebeja ya Rabbi sok matak sari ge rumah saya teh buru selawat ayo rumah saya nyutur tolong batur salawe 20 mobil sedan cetna hejo awewe zaman raresep dan teu bisa ya Rabbi bil Mustafa balik lain balik kecok ya wasial tarikolot bojong kaso ka pasar mawa rancatan beki kolot ulah beki ngaco emung salat can ya Rabbi bil Mustafa kompak mama go ibu-ibu unggul tong nyarora lalaki awewe sadaya ya Rabbi kela iya nu diharap unggul eta nu tengah jiga nu keur loba pikiran ibu tapi ajak sholawat kudu semangat ibu juga ngalamun loba pikiran juga eta keur mikiran mangaangnya aang surannya ieu mah ai geus kolot ge mah lain masalah jatuh cinta nu kieu mah keur jatuh tempo matak mikiran angsuran eta awewe bungkul ya Rabbi ajib mama repe awewe mangga bapak-bapak parae parae nuju aya di alam kubur Gusti teh ieu parae sok atuh bapak teh geus nyarora sing puguh rek nyora-nyora mi puguh ka ciri mun bapak teh hirup atuh mun rek maot-maot sakali sok sing puguh sok bapak-bapak Gusti sarana keur sakarat jika men keur beunceut Allah ibu tong dipaksa yuk ibu-ibu bareng deui ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir ya wasi'al Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yuk kembali di dua nu bakal dicana kurang mau teh
ilmu anuman sing baragja ibu di dunia jeung akhirat. Mumpung urang hirup sing darekna ami kengeel bisi ibadah urang mardudatun latuk baluk ku Allah ditolak teu dita. Mumpung aya guru ngaji, mumpung aya kia budak ibu ge sok pasantren dan nu katilu nu bakal ngocor pahala budak doa anak anu soleh. Ulah gengsi budak ngaji, ulah gengsi budak di pondok jeung kiai. Justru urang kudu bangga eta teh mangpaatkeun ke orang tua, mangpaat ibu dunia akhirat. Ibu dianterkeun ku akhlak muliana anak ketika nuju sakarat. Betah cek budak teh la ilaha ibu diantarkan bari ngalepaskeun nyawa maca la ilaha illallah bakal bagja ninggalkeun dunia gaduh putra anu saleh. Tong bangga anak bisa nyanyi cedaker sakarat mau diantarkeun ku anak nu bisa nyanyi. Eueuh kabejakeun inuna keur engkak-engkakan trojol anak nu bisa nyanyi. Mama aku persembahkan lagu yang terakhir sebelum mama wafat, dengarkanlah. Moal aya nu kitu anak edan nu kitu. Moral ilmu teh bolot aing teh sakarat sia teh lain nyanyi. Oh, tapi lamun bisa ngaji Yasin. Pasian palawangan badai keluar badai uih eta si teteh. Oh, nangis. Pasian susu. Pan ibu dak nangis mah kuncina ASI air susu. Ibu matak teh ge cek si ibu ge salakiku dibere. Bu, tapi dah benar abi besok itu lamun salakiku baut teu bugu-bugu. Ah sampeurkeun we. Nya, baru kabar dia itu. Kunaon abi bawa duit ka umi hoyong kopi. Tuh. Naon atuh? Repe abi teh nyot atuh nyot. Amor tapi cu kalau molotot dayang cenah. Kunaon atuh bawa duit ka umi? Tas di mana cenah umi? Ha, kapan umi teh tos naos lah teu percaya. Kunaon manya balik ngaji dina mobil eueuh berkat cenah. Tah, punten Pak Erwin abdi mah kitu sapasea jeung salaki teh kitu tah. Acakna ti Pak Erwin abdi balik ti dieu tong nyeun pipasean jeung salaki. Da bisi kitu kata di mana umi wayah ki kok balik panti Banyar ti Pataruman. Bohong, biasa ge ti Pataruman masuk aya beas, aya gula, ieu henteu kitu. Punten Pak Erwin ieu mah nu biasa. Kamarnya abdi di Haji Poniman di pasien beas sakarung nu biasa mah kitu. Cenah Pak Erwin mah teu biasakeun ti ayeuna. Nah, daripada abdi teh jeung salaki pasea. Mending ti ayeuna ribut jeung Pak Erwin. Da eta panitia. Wah, sok budak sing ngaji, sing ka pondok, daek masan. Nah, cenah naon di pasantren masuk budug. Punten bu ulah sok nyebut santri budug teu ngeunah ieu. Tuh da kiai jadi dia nu jara di kiai. Tadi nama di pasantrenna budug. Mata abdi ge bisa kieu teh ieu teh ladang masantren ecek. Moalnya bisa ceramah ladang budug. Nah ditengor kumik sia. Nah bisa ngaji ladang budug cen. Ladang masantren ngan di pasantren ngalaman ternyata nusuk di poyok budug si goreng budug ge barorok aja eueuh budug barokah. Ya ibu teh unggal bulan eta pangajian wasilah teh. Ibu teh unggal bulan tuh ulama kiai epu desa mah patahan ngawurukan atau tong karorek ka kiai teh eceu. Satahun sakali mah da teu rugi kiai teh pewaris nabi rek Idul Fitri teh beulikeun sarung BHS atuh. Ieu mah sarung kiai teh ulah tinu maot deui. Atuh di patena imaman berjamaah teh ngajungjurigan. Makana di lemur abdi mah ayeuna loba kiai jujur. Ah kiai geus kapitnah dasar jamaah aredan. Abdi disebut gelo, kiai disebut jurig. Ari abdi sih teu rugi da disebut gelo-gelo anger balik mah bakal di barokahan. Ulah sok nyanyahuanan eta mah urusan Pak Erwin. Dibayar syukur henteu we piraku. Piraku awak badak teu hideng ngecek. Nah, Pak Erwin teh panitia, meureun eling mah jadi panitia ge. Eling teh Pak Erwin. Pak Erwin mah disebut eling, ari abdi disebut gelo. Kiai disebut juri. Mata abdi mah rek dendam ka Pak Erwin, nangtukeun eling teu Pak Erwin, kumaha engke mere gede jeung leutikna. Geus kitu. Sok ulah kakeprok bantuan nyora. Mun mere gede berarti Pak Erwin teh eling, sing tarik. Mun mere gede berarti Pak Erwin teh. Mun mere leutik berarti henteu teu gede.
Gas lunas Pak Erwin tah geus kabeh dipitnah keluarga. Abdi disebut gelo, Pak Erwin disebut teh eling, Kiai disebut jurig. Mangga nyangakeun ka Pak Kapolsek urus warga nu aredan kieu. Bade diinfus mangga, bade diruqyah mangga lah. Ibu berkah pangaosan urang angkat ibu mika dia mudah-mudahan dosa ku Allah dihampura uiti pangaosan mudah-mudahan urang sadaya rengeng ilmu anu manfaat dikempelkeun ayeuna ku panitia di bawah tenda mudah-mudahan jaga urang ku Allah dikumpulkeun dugikeun ka surga cip peueuh jalan Cieurik meuli kupat di abonan pepeueuh pami maruli ulah ngupat ka awonan hatur nuhun ka pengatur acara penertib wanci wabil khusus kanggo para panitia penyelenggara wasilah ngalangkungan Pak Erwin abdi ngisi dina acara pengajian nu diwadahan ku silaturahmi pengajian rutinan disingkat wasilah luar biasa. Tepuk tangan untuk semua para panitia. Semoga pengorbanan para panitia ibu dan bapak karosan ayeuna aya di tempat lokasina di RW genep RT 27 mudah-mudahan pengorbanan sadayana ku Allah dijatuhkan tabungan amal ibadah amin ya robbal alamin. Para kiai para ulama hari ini umaro bersatu mudah-mudahan ieu lembur ieu pataruman ieu jamaah wasilah sing semakin maju subur tur makmur hirupna baldatun thayyibatun warobun ghafur amin ya robbal alamin. Cipeueuh jalan Cieurik meuli kupat di abonan pepeueuh pami maruli ulah ngupat ka awonan sanes hoyong di panjangan waktu satus teu nyekapan tu geuning jurig mah gecengkat ibu geus ngajungjungkeun bujur diuk deui teh tulus aja cicing encan doa datus biasa jurig masuk sieun ku doa mata geus aya kila-kila ieu pengajian rek tamat rek ngadoa si eta mah cengkat ti heula jurig sok sieun ku doa tuluy we balik ti heula mata bisi aya jamaah rutinan wasilah nu encan doa geus balik ti heula eta teh ngaranna mingat maknya jurig nyorenang kantong. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak Erwin abdi bade teras ngabujeng angkat deui karosan abdi bade teras ngabujeng ka Sindang Barang Kabupaten Cianjur Selatan jalan ditu jalan selatan mapai sisi laut ieu bilih teh kabujeng waktos margi ditingali dina Sherlock Google Map nyampe tujuan lokasi ti dieu teh kira langkung 9 jam teu acan kanggo istirahat di perjalanan doa mudah-mudahan dilancarkan di perjalanan disalamatkan oge neda doa ti sadayana mamrih kanggo keluarga simkuring karsan abdi gadupun biang masih kene jumeneng pun bapak yuswana tos 88 tahun pun biang ayeuna tos 70 langkung karsan tos 7 sasi di pasian ujian ku Allah panyawat setruk mung ayeuna tos tiasa mapah bari teu ngotongkat karsan pun biang bade angkat ka tanah suci ngalaksanakeun ibadah umroh diserangan ku abdi sareng pala putra pun anak bade ngiring anu dua da pun anak gaduh putra teh sajodo Pak Meget sareng istri nu pangageuna pameget nu calik di Pangandaran di Parigi janten abdi mah tos teh di Pangandaran deui ibu wangsul deui abdi mah kalebur asal ka lokasi pondok pesantren Al Abror abdi bersaudaraan rai di dieu di Pataruman di Dobo Pacecep Masjid Nurul Hidayah ta eta teh Pacecep teh rai pisan rai bungsu tiga bersaudara abdi pangageungna Aah nu kadua rai abdi Beben tah nu terakhir Pacecep jadi trio ABC Aah Beben Cecep alhamdulillah pun kalasan abdi pun adik Beben Haji Beben ayeuna masih di Madinah nuju ngalaksanakeun ngabingbing ibadah umroh abdi enjing angkat kaping 18 November sareng pun biang sareng pun anak nu ageung nu di Parigi pun anak anu masih kene di pondok alhamdulillah sareng jamaah ieu aya alumni bidadah salah saeus alumni pondok pesantren Al Abror margi bidadah teh salah sawios santriah dulu di masanya anu kapun bapak sareng kapun biang TS tu geten ku abdi sok digalakan ge tara punungan nya alhamdulillah ku abdi diangkatkeun umroh di keluarga pesantren diangkatkeun umroh enjing kaping 18 November sareng doa pun biang mudah-mudahan dipasihan keajaiban ku Allah sehat sedia kala seperti sedia kala oge abdi nu bade ngareskeun jemaah nyarengan jemaah semuanya ada 45 orang yang tergabung di keberangkatan tanggal 18 November semoga semuanya diberikan kesehatan abdi oge sing sehat nyanak jemaahna ngabingbingna bilih ibu
hoyong sarang-sarang abdi angkat umroh mangga silahkan daftar. Nomor tos aya di Bapak Erwin. Abdi Pak Erwin hoyong ngiring umroh sareng Bu Haji Aah, mangga nomorna kontakna aya di Pak Erwin. Insya Allah setiap bulan ada keberangkatan mung Kang Mabingbing aplusan pun Adi Rai Ipar Pak Cece abdi insya Allah dina sasih Ramadan oge aya keberangkatan. Bila ibu hoyong nisfu Sya'ban di kota suci Madinah aya paket nisfu Sya'ban di kota Mekah, aya paket Ramadan di kota Mekah. Abdi di tahun 2009 ngabingbing jamaah umroh dugikeun ka ayeuna tahun 2025 alhamdulillah. Terus teu kaetan angkat ka Mekah nu gaduh artosna sanes abdi Allah. Jadi ibu ge hoyong ka Mekah mah yakin ka Gusti Allah. Bari nu gaduh artos mah enggal daftar. Cipeujuh jalan Kadipul malikupat di abonan pepeujuh pami warang sul ulah mupat ka awanan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bila ibu priyogi nomor kontak mangga dicatat nomor kontakna 082 121 meniri eueuh 082 121 917 699 itu nomor kontak admin. Bade daftar umroh tiasa nomor eta, bade daftar penjadwalan kanggo ceramah acara bade maulid bade naon ibu tiasa kana nomor nu eta 082 121 917 699. Komplek Pondok Pesantren Al Abror, Desa Cijulang, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia, dunia. Sakitun kapihatur, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.